wargi kieu ya. Kamari sim kuring kantos ngadamel video tentang obat batuk gitunya landong batuk kangge domba. Mung panginten dina video itu mah sim kuring teu di tingalikeun cuman dipasihan contoh hungkul cara ngadamelna kumaha tah ayeuna sim kuring bari didamelkeun. Ngawitana sadiakeun tali nama bade rapia atau napi tali naon teras plastik. Kangge naon cenah tah kieu. Tah ieu tangkal lajana atau napi lengkuas itu disebutna teh lengkuas atau napi laja. Carana di kieu wargi ya. Pan heula ieu daunna. Kita kedah satangkal warginya bari 2 tangkal mangga supaya rada seueur. Kuring bari 2 tangkal. 2 tangkal ieu tah. Carana di kumaha di kieu dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, potong menu ieu nama warginya. Potong. Satos dipotong plastikna asupkeun ka dieu. Itu disebutna teh muak laja. Satos di kieu terus dibeungkeut ieu na. Supados teu keluar hawa kitu nya dibeungkeut itu tah. Bismillahirrahmanirrahim abdi nyareat ya. Beungkeut teh kieu. Terus kieukeun we ka handap. Supados si ieu na teh engkeun teh rada melengkung supaya engkeun caina ka dieu katanean. Sim kuring moal aya settingan ya ieu moal ngangge di caian atau napi kumaha. Keun we. Berarti ieu hasil video ieu mungkin sim kuring bade ngadamel deui videona kitu nya. Video pengambilan ieu obatna. Ayeuna sim kuring ngadamel teh enjing-enjing. Paling berarti ku sim kuring enjing ieu teh dicanakna. Enjing-enjing deui gitu. Ngan biasana mah sok sonten ngan sim kuring kabujang waktosna ayeuna wayah kieu. Tah kieu carana warginya satos kieu mah keun we antepkeun. Enjing canak deui gitu, enjing dicanak deui. Ieu hasil tuak laja anu dinten kamari. Tuh. Tinggal ieu caina beningnya alias herang. Tah ieu mah asli hasil tuak laja. Musim kuring urang buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, janten kieu nya sarwasna mah wargi kang landong teh masih keneh seueur di alam. Mung kadang urang teu terang cara ngamanfaatkeunna. Tah, ieu tuh video sakieu. Tuh ieu caina. Mung da domba sim kuring mah nya teh domana teu aya nu batuk wargi. Enten dombana alhamdulillah nuju syariat. Mung anu rada kirang sehat mah sim kuring. Sabab ieu cai kitu nya tuak laja lebar upami dibuang mah. Kecuali upami wargi anu prayogi mangga gitu. Kaden canak we ka bumi ieu. Urang cobian heula ieu sim kuring nya. Bismillahirrahmanirrahim. Caina teh tiis. Cuman aya bau-bau ieu tah. Bau-bau laja. Atau napi lengkuas. Tah gitu warginya. Pokona mah kangge wargi-wargi sim kuring anu sok naroskeun kang upami